Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad ate ofisial di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalawan diwuwuh ku Qobul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh kanyah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadanget ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita si Giwang, ayeuna kantun bagian anu ka 13 nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Rudiansah di Palihan Garut. Kangge Kang Rudiansah ngahaturkeun rewu nuhun lak saketik kabingahan, tehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe geura subscribe heula. Ngarah langkung pogot sareng langkung semangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongeng. Ning hila di like di komennya nu saseur-seurna. Lainna naon, mamang masok bingah kitunya. Upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui, upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngaran teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng si Giwang bagian anu ka 13. Kumaha salajengna? Sorot cikopina, betot simutna, paganeula tali kolorna, bisi morosot, merezel, morozol, uzel-uzelan di tengah jalan. Tumpak dung tes. Nempo muridna anu keur bebaridegan lempang nahan kanyeri dina dada. Harita ki gebleg ngacurela, curela cengkep. Ki gebleg langsung luncat mapag muridna anu datang bari nanangan tatu di jero anu kawilang parna. Harita damara seta terus disangke sarta dibawa asup ka jero imah panggung leutik anu pernahna memang teu jauh di eta patempatan. Tenangkeun diri andi gada marah. Tunggu galoba uji jeung nyarita deuleu. Atuh di jero ilaing ku dewek kudu gancang diubaran ieu mah deuleu. Musuh kuring tetela hebat oge elmuna Ki Guru. Balad kuring Mas Jangkung malah nepi ka hanteuna paragat nyawana ku eta mangluk Ki Guru. Kumaha nazaha manglukna anu hebat di damar. Bila aku ilaing murid dewek bisa lejajada sa manglukna deuleu. Si Ambu Sulasmi Ki Guru manehna tetela lain tandingan kuring nyeri ngajenghat ieu dada Ki Guru. Zog diuk yang arep ka dewek deuleu damara sarta atur napas ilaing. Ayeuna dewek arek muzurkeun hawa murni kana awak ilaing supaya racun dina awak maneh keluar.
ganjang Damaraseta harita terus diuksila harepen guruna nyatana Ki Geblek diuk dina luhur batu nemprak pikeun narima hawa tanaga murni mangsa ngusir racun dina jero badan tata napasna diatur sangkan dada teu karasa teuing eungat sok tambrageun dampaleun ilaing Damara tambrageun Damaraseta nurut kana papatah guru harita namprakeun dampaleungeun dina pingping terus diceklan ku dua leungeun guruna sarta saterusna ku badan Damaraseta bisa karasa harita aya hawa haneut ngalir tina dua dampaleungeun Ki Geblek lajut tembus nyaliara kana sapasang leungeun katut kana sakujur badana mapai urat-urat nadi oge eta hawa murni teh mulubus karena setiap urat-urat penting anu memang lalinu jeung nyarori meh satulang sandit ngaredak ngurangan laleungitan sedik saeutik Damaraseta kadenge ngagero jeung ngagero awakna ngageleter tari dina awak Ki Geblek tembong sinar warna kuning terus ngapulen awak Damaraseta anu keur ngageleter sabrot dina baham Damaraseta terus nyebrot getih hideung lalambara tandaning racun dina jero badana kaluar ngan tatu di jerona teu bisa ujug-ujug langsung pulih sapinuh sinar warna kuning geusirna Damaraseta katingali karek bisa ngarenghap kalayanten ayeuna dewe gregi laramuan pikeun ngabantu mulikeun kakuatan ilaing sapinuna deuleu Damaraseta so gerak golerkeun heula di dinya tah tong wakaloba gerak ngajada we heula tapi engke Ki Guru kudu pangmaleskeun ka nyeri ate kuring Ki malah Ki Guru oge sakuluna sarua nyeri hati sabab si Ambu Sulasmi sombong naker jeung kurang ajar wani susumbar nangtang ka Ki Guru dumeh kuring muridna bisa eleh jajaten ku manehna malah wani nyebutkeun Ki Geblek elmuna eueuna naonan cenah komo muridna aya hartina bijakeun cenah ka guru maneh kitu tah si Ambu Sulasmi teh didaguan cenah ku dewek di dieu pikeun diajak ijen jajaten terus sina sujud hareupeun dewek sabab dewek yakin guru maneh oge bakal eleh jadi pacundang di tengah pakalangan kitu tah Ki Guru susumbarna si Ambu Sulasmi teh Ki cek Damaraseta dititah ngagoler teh ngadon ngocoblak mengaruhan ngareka carita ka guruna ngahaja direka-reka sangkan dipercaya Ki Geblek deui memang gampang kapangaruhan ku caritan muridna mata karita langsung we hatena nguntab panas seuneu amarahna bener-bener kapanci anu bener ilaing nyarita teh deuleu Damara si Ambu Sulasmi wani nangtang ijen ka dewek bari ngaina basa gitu di mana si lain jeung eta mangruk panggih sarta tarung teh anu sabenerna teh di mana tempatna Ki Geblek beungeutna jadi beureum ngembang wera teu geuneuk rai pias lir umpama teh gitu lir umpama anu ngakola bener pisan Ki Guru si Ambu Sulasmi nyarita kitu ka kuring bener eta teh kuring panggih jeung manehna di pamondokan Bentang Pangaji Sugri nah adu lain bet pungkal engkol kapabodokan segala rupa pasti jajan heula bikang merengi lain banyak nya bener pisan Ki maklum kuring karabisan nafsu
Jadi we ayang bayi jajan di luar ji. Udah we geus di mejaan. Geran yangan dikangker di pamajikaneun dulu sia teh. Lain gitu bae pagawean teh lu da marah. Hese ki guru. Can aya awewena anu cocokan hate ieu teh. Kuring ayang neangan anu gelis jangkung lanjang ngarapungkil ki. Gandeng usok aya nama maneh gerang ngagoler heula ka ieu. Sok ngagoler da marah. Isu bagian to andergeun dewek ka pamondokan. Panggikeun dewek jeung si Abu Sulas. Jadi penasaran dewek mah deuleu. Siap ki guru, siap. Kapaksa timiti poe harita da maraseta cicing heula sabaraha poe di mana ki gebleg guruna. Pikeun mulihkeun deui kakuatan katut ngaleungitkeun patu di jerona. Jeung kahayang mah isu pageta oge ki gebleg bisa patepung jeung Ambu Sulasmi sarta pangmaleskeun kanyeri dumeh dirina ngalaman kale jajaten kulawan. Kalayan dipangaruhan kureka carita tinu jadi murid supaya leuwih kapancing amarahna sarta moal setengah-setengah dina mangsa ngalakukeun tindakanna. Cag tunda anu kacarita. Ayeuna urang caturkeun deui kayaan di Gunung Sembung. Dina hiji poe Ambu Sulasmi ngajakan deui ngobrol ka Nyi Eba. Harita kadenge Ambu Sulasmi keur cacarita. Poe ka poe teh budak Nyai beuki katara calon jago. Karak sababaraha bulan ujug-ujug bisa ngorondang jeung nangtu sarta bisa lelempangan ku sorangan. Pun sakalieun labuh dibeubut tara kadenge ceuri. Sakedeung deui oge budak Nyai bakal bisa nyarita jeung lempang lancar ieu mah. Cek Ambu Sulasmi ditungtungan ku ngahehe. Nuhun Ambu. Alhamdulillah. Si Giwang memang benten sareng budak anu sanes geni. Dicangkereun deui nya Ambu. Cek Nyi Eba. Ari eta mah geus puguh Nyai. Budak Nyai mah bakal memang dicangkereun. Jeung tong poho budak Nyai teh calon jago pilih tanding anu hese neangan tandinganana. Leuwihna teh eta geus aya ciri dina dua memuncanganana mangrupa cakra kidang kancana. Si Giwang budak Nyai bakal jago lumpat bisa nandingan kacepetan angin. Wani balap jeung kidang serta ngulik ilmu silat ti Ambu teh moal kudu ngahakan waktu anu lila. Dina waktu anu ngan sakedeung oge pasti bakal langsung mampu nyangking ilmu ti Ambu sapinuhna. Kitu tah Nyai. Nuhun Ambu. Mugi we cariosan Ambu sing janten kanyataan. Budak abdi sing tiasa nyangking ilmu sapinuh hati Ambu. Ulah kawas abdi. Ukur sakieu we kamampuan teh nambihan-nambihan Ambu. Tong leutik hate Nyai. Tong leutik hate. Sanajan Nyai ukur mampu nyangking sebagian ilmu ti Ambu. Tapi geus bisa disebutkeun leuwih ti cukup pikeun ngajaga diri. Jeung ayeuna oge Nyai bisa keneh ditambahan ilmu sejen minangka ilmu pamungkasna anu disebut ilmu tirem badari, ilmu anu bisa nurunkeun hujan bandang. Nah bakal tiasa kitu Ambu. Abdi naikkan atana pinyangking eta ilmu. Nya bakal bisa atuh Nyai. Pan Nyai teh geus dibere kekuatan sarta jurus-jurus ilmu silat ti Ambu. Mangkana ti eta ilmu tirem badari bakal bisa kataikan ku hidup. Ngan peda lain ilmu pamungkas anu sabenerna.
Sabab ambu memang mibanda dua ilmu pamungkas anu lain anak-anak anjeunna. Sing percaya ke ambu hidup bakal mampu nyangking eta ilmu tirembadari. Mohon ambu, mohon pisan sateacana tur mugi we abdi sing lancar nalika naikkan eta ilmu teu aya kasulitan. Hade mudah-mudahan we segalana sing dilancarkeun. Pokona mah nyai kudu bisa nyangking eta ilmu supaya cukup mampu ngungkulan kejahatan anu mimiti ngaganggu kana katenangan urang. Mohon laras pisan ambu. Contohna Damara Seta katut Mas Jangkung. Pasti tina kejadian eta bakal aya buntutna nini. Kemudian ieu Mas Jangkung nepi ka hanteuna. Tangtu di hiji waktu bakal aya anu maluru laratan atawa anu rek males pati tapi aku urang ini ambu. Geus pasti nyai. Sababnya meureun bakal wa pihak anu teu narima kana kenyataan. Pihak naninggang di apes. Ambu boga kayakinan si Damara Seta bakal ngadu kanu jadi guruna. Beuti engke ambu bakal indit deui ka tempat pamondokan anu kamari. Sabab cek getaran batin ambu si Damara Seta jeung guruna bakal datang deui ka eta tempat kalayan tujuan males kanyeri. Males kanyeri peda Mas Jangkung aja atanapi kumaha ambu? Lain kitu nyai, lain. Malas kanyeri teh tumeh manehna we eleh jajaten ku ambu. Jadi we guruna dipangaruhan supaya daek nindak ka ambu. Ambu ngarti jalma model si Damara Seta licik yang pinter ngareka carita. Oh, supaya dipercaya pangintennya ambu ku guruna. Nya tah kitu pisan nyai. Mata kurang kudu waspada yang harapan jalma seperti kitu. Boga dua banget anu kitu mah nyai. Engke mah urang ngalih we ka tempat sejen atuh anu langkung aman ambu. Hiji waktu ieu tempat bisa bae kasusup ku jalma sejen atawa jalma anu boga niat deleka jahat ka urang ambu. Pasti hiji waktu mah ieu tempat teh moal aman. Bakal kanyahoan ku jalma sejen atau ku jalma jahat. Mangkana ti eta urang kudu tetep waspada jeung iatna supaya teu kasarempek nalika datangna bahaya. Mohon ambu laras pisan. Urang memang sakadahna waspada sareng iatna. Leuwihna ti eta, oh mah penting ke ambu arek indit deui ka tempat pamondokan anu kamari. Sabab ambu penting ke bakal aya nu neangan. Mohon mangga ambu. Mugi we ambu sing tiasa ngungkulan kekuatan di jalma-jalma jahat sahabai jalmana anu memang boga niat jahat ka ambu. Mudah-mudahan kitu yang ambu oge nyai. Dan ambu sebenarnya macan nyaho secara pasti. Nah bakal mampu ngungkulan kasakten guru si Damara atau mual. Can boga keyakinan. Ambu unikna sahaja dengan guru nasi Damara Seta ambu. Nya can apal ambu oge nyai. Saha-sahana ngaran guru si Damara Seta can apal. Lantaran ambu can kungsi patepung. Ambu Sulasmi memang mibanda batin anu seukeut. Bisa maca kana kejadian anu bakal tumiba. Mandat tak kawatas ku kemampuan anu ilahar sakumna manusia di alam dunia. Nyi Ebah unggal poe teu bosen dina latihan jurus ilmu silat ti Ambu Sulasmi. Mata kelambat laun ayeuna mah kaciri salaku wanoja anu nyangking pangarti ilmu bela diri leuwih ti cukup. Tur bisa diandalkeun mangsanya hareupan lawan. Cag tunda kayaan Ambu Sulasmi
jeung Nyi Ebah nu aya di Gunung Sembu. Ayeuna urang caturkeun deui di tempat seje. Dina hiji poe harita teh Ki Bongsang ngajakan deui ngobrol ka Nyi Campaka selaku murid tunggalna. Ki Bongsang kadenge anu keur cumarita. Nyi Campaka murid Aki hidup ngan sata abdi ngalap ilmu silat di Aki teh mangruba ilmu pamungkas anu disebut ilmu sukma jatiweni. Munggu degara asa bareng jeung nyerelekna waktu nyau-nyau geus welasan taun we urang bebarengan teh nalika majigene aya si Ambu. Ki Bongsang bari netep antep kana jadi murid. Nyi Campaka mangrupakeun hiji wanoja geuris rupa. Bari pangawakanna memang leutik tur langsing. Saliwatan masa anu nyangka Nyi Campaka hiji jawara wanita luyuk dina wanda pakeana jeung sorot panonna anu ngagambarkeun dia Nyi Campaka memang lain jalma biasa. Nyi Campaka kadenge harita ngawalon kana caritana jadi guruna. Salaras nama abdi oge bina Aki margi abdi tereh tamat mulik pangarti ti Aki nanging tetep ieu teh aya rasa kasedih ngalebet mana abdi ma Aki margi sakedap deui abdi sareng Aki kedah paturai. Cek Nyi Campaka semungaruh. Ki Bongsang bari imut kadenge nyarita. Hehehe, sarua Aki oge sedih Nyai sabab mun tamat ngalap ilmu di Aki Nyai tangtu bakal indit ninggalkeun Aki. Tapi dalah kudu dikumaha deui geus ilaharna dina kahirupan alam dunya moal lepas tina patepung jeung pabisaan. Di antarana kolot jeung anak, adi jeung lancik, guru jeung murid anu memang lumakuna di alam kajawaraan nya kieu kuduna Nyai. Kiwari mung salira Aki anu janten guru sekaligus anu diangkeun sepuh ku diri abdi Aki. Abdi hirup geus patuhalalis, geus patulalis teu idung teu bapa. Hehehe, sarua Aki oge geus nganggap anak biduit ka hitep teh Nyai. Tapi dalah guru dikumahakeun ieu geus jadi hiji katangtuan di pangeran. Berat ari gendeuna nyawayan aku dilakonan kalayan ikhlas ieu kanyataan. Antara Bagja jeung Tunggara, Panggi jeung Badurai, kita kayaan geus jadi takdirna masing-masing. Beda dina cara jeung jalan kahirupanan anu beda. Jeung pancen kahirupan selaku hiji jawara memang gitu. Daek teu daek Aki oge kudu ikhlas ngalepaskeun hidup indit ninggalkeun ieu patempatan pikeun ngalalana jeung nyiar pangalaman ngabantu kanu butuh nalang kanu susah ngamalkeun pangarti ngabela bebeneran ngilu merjuangkeun kamerdekaan. Tah gitu Nyai kadenge ku Nyai meureun ayeuna sora bedil sora pesdol di sana geus pasti eta teh tanda di pelemburan keraya bancang pakebu diranja ku durjana bangsa dengan anu badis di iblis talajak. Memangnya di kajauhan kadenge sorak tembakan di pelemburan anu kawengku ku eta wewengkon tandaning pelemburan ayeuna keur diranja ku durjana bangsa deui. Ating jaleritna rahayat leutik matak nyuat-nyuat hate anu milu ketir jeung wajah.
barudak pating koceak tanpa dosa, nandangan panyiksa kadang terus dibinasa, kolotna dikakaya jeung dirogahala, serta harta bandana dirampas dikereun saloba-loba. Mojang-mojang kira dikorban nafsu binatang jalma-jalma anu kasandingan ku nafsu iblis. Waas kumaha balangsakna warga Pilemburan dina mangsa zaman harita, berang peuting tara terang jeung loba kasih, loba harta tetap teu bisa ngadaha sabab bidodoho ku pihak anu teu adil. Rahayat makadang dalaharna oge ukur jagong-jagong jeung beas-beas anu ladang panyumput. Boga anak parawan geulis geus pasti moal aman sabab bakal dicarolik munyaramun sarta dipaksa jadi nyai-nyai. Sedangkan mun seug parang aya warga Pilemburan anu salalamet nalika datangna kaum penjajah, eta teh sabab maranehna nyarumput di kolong-kolong imah, terus nyeun lombang gede jeung jararo mahi keur genepan atawa tujuan, sarta ditutupan ku jarami meunang nganyam tur bunyi. Ku Aki Bongsang jeung ku Nyi Campaka katingali di kajauhan aya warna beureum gogoncrokan kaditu kadieu jiga seun, dibarengan ku ngapungna haseup hideung anu ngeleuweun ngapung kawang awan. Diselangku sorapating cakakakna tantara Walanda lir umpama seri iblis anu keur ngumbar kasuka. Nyi Campaka kang tua kesal jeung ambek sarta gemes hayang borobot para panjajah anu meh unggal beurang unggal peuting, kadenge bae mata ketir jeung nafsu ngahudangkeun seuneu amarah salaku hiji jawara wanita anu sakedeung deui bakal makalangan di dunia kajawarahan sakaligus anu milu merjuangkeun kana kamardikaan. Ngan ayeuna mah memang can waktuna Nyi Campaka ukur bisa nahan diri. Para wargi sadayana wanci peuting geus sumandi, bulan sapasi tepati caang sabab kahalangan ku mega hide, tapi teu matak ngaruntageun hate jeung paniatan Ki Geblek anu peuting harita arek manggihan Ambu Sulasmi ti lembur Jatiwareng, tempat pamondokan bareng jeung Damaraseta. Sabab cek sangkaan maranehna duaan Ambu Sulasmi teh cicing di eta Pilemburan. Dua nana memang boga keyakinan eta tempat mangrupa wilayah kawasan Ambu Sulasmi. Ki Geblek geus iatna mawa pakarang seukeut tur ampuh mangrupa gading pusaka putih. Dijieuna tina gading gajah menang ngukir teu pati panjang. Tungtung memencosna disambung ku beusi karatan anu ngandung racun. Mun sekali antel kana kulit lawan weh geus pasti kulit lawan bakal terus buruk tur hese neangan pibareunana. Komo mun seug katojos pasti bakal langsung ngalayang jiwa di tempat. Harita Ki Geblek nangtung bari saged dina dangdanan kajawaranan, sirahna diikat make baju sing sarwa bodas. Ki Geblek kadengi harita nu keur cumarita. Ayo euy, ayo dewe geus teu sabar ieu Damara, hayang gerapangi jeung Ambu Sulasmi sarta yang langsung ijen jajah teh. Cek Ki Geblek anu memang geus teu sabareun hayang gera buru-buru indit sarta tepung jeung musuh. Tenang Ki Guru, tenang. Ayeuna urang duaan urang indit. Si Ambu Sulasmi pasti moal ka mana-mana. Aya di tempatna jika nama Ki Guru. Panyangkana Damaraseta mah Ambu Sulasmi teh cicingna memang di lembur Jatiwareng. Sugan we bener si Ambu Sulasmi tetep aya di eta tempat. Ayo euy, dewe geus teu sabar hayang geura nindak eta mangluk. Siap Ki Guru, siap. Ayo.
kuring oge da geus teu sabar ieu teh hayang geura ningali si Ambu Sulasmi ajal ku leungeun Ki Guru. Sedengkeun kuring arek nyangkalak si Ebah katut anakna teh. Harita duanana geus teu mariceun deui waktu. Dua cirim pating kolebat ninggalkeun eta patempatan ngajugjug ka Jatiwaring. Duanana harita ngagunakeun ilmu lumpat sabab ngahaja supaya tereh nepi ka tempat anu dituju. Tindak tandukna teu beda ti kalangkang setan. Lumpat dinu tempat ukur remeng-remeng serta kahalangan ku raceg ngadatangkalan anu jarangkung dauna leleuh. Tapi tina kayaan keur kitu na atuh ari ujug-ujug waktosna kabujeng seep wadia balad ATE ofisial keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang sajamit mungkur amit mundur di payunan para wargi sadaya. Ayo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.